Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kumaha daramang? Alhamdulillah urang masih dipaparin kesehatan. Sok sanaos urang teu tiasa patepang diajar secara langsung. Mudah-mudahan teu matak ngirangan karena sumanget hidup diajar bahasa Sunda. Dina lawungan anu ayeuna sapertos janji ibu dina lawungan sateacana, yang dina lawungan ayeuna teh urang baris diajar ngeunaan dongeng. Ta sateacan hidup neuleman langkung jero ngeunaan materi dongeng, langkung ti payun hidup kedah ngaregepkeun heula contoh dongeng nu baris ibu dugikeun. Tah dongeng anu ku ibu baris di candak nyaeta ngeunaan Sasakala Ombak. Ku hidup regepkeun masing gemet, ke ku hidup di akhir kedah tiasa nganalisis naon wae anu nyangkarup unsur-unsur dina ieu dongeng. Regepkeun nya. Sasakala Ombak. Dina hiji mangsa gunung-gunung garundul geus eueuh tatangkalan. Leuweung-leuweungna ilang musnah. Tatangkalanana dibukbak ku jalma-jalma sarakah. Dijieun suluh, imah, jeung sajabana. Akibatna bumi alam jadi panas. Wahangan caina leutik, ngoletrak, sawah-sawah rea nu garing. Balong nu aya caian ngan ukur nu di sisi wahangan. Kitu ge caina geus meh saat. Jeleger! Sakadang mega, naha geus cukup jumlah urang keur turun ka bumi? Tanya gelap ka mega. Kawasna mah geus cukup. Ieu batur kuring nu di behandap mani geus hideung beungeutna bakatingku ambek hayang buru-buru turun jadi hujan. Lila-lila mah kuring ge teu bisa nahan maranehna. Ceuk mega ngajawab ke gelap. Nya, hayu atuh ku kuring urang di komando. Jeleger. Para mega kapanasan ku kilatan gelap. Para mega robah rupa jadi cihujan. Maranehna tuturubun tarurun ti langit muruk ka bumi. Turun! Cihujan sorana ngeburung. Bergbay hujan gede taya eureuna. Barang tepi ka bumi taya tatangkalan jeung dangdaunan nu nahan maranehanana. Aduh, geuning eueuh tatangkalan anu nahan pisan ieu teh. Ceuk cihujan nu kabeneran ragrag di gunung. Aduh, awas ieu urang teu bisa eureun. Ceuk cihujan pating corogo. Maranehna tigu koloncong muru ka handap. Beuki ka handap, beuki rea babaturanana anu tarurun tigu koloncong teh. Akhirna maranehna ngumpul jadi cileuncang anu gede ka cida. Maranehna arambekeun. Anu tadina harerang laleutik siga permata, ayeuna becadi cileuncang anu nya gede nya kotor deui. Bukituna maranehna robah jadi cai banjir. Cai banjir teh sauyunan muruwahangan. Wahangan teu kuateun ngawadahan. Akhirna cai banjir hanjat ka darat. Ieu teh kabeh oge gara-gara jelema. Tatangkalan paranti urang cicing di bumi jadi eueuh. Ayeuna mah tong kagok, urang gempur we jelema teh. Hayu, satuju, gempur. Cai balong, hayu ngilu jeung kuring urang ngagempur jelema. Ceuk cai banjir ka cai balong. He lauk-lauk, sok aranjeun gerak kalabur. Lauk ti balong kalabur aratokeun. Tah. Eta imah jelema nu di sisi wahangan urang bawa sakalian. Tuman jelema teh teu kira-kira nyieun imah dina liliwatan urang. Kapan wahangan mah hancengan urang. Imah teh akhirna mah kakeueum ku cai. Hore, tutuyu tingalikeun jelema lalumpatan euy sieunun ku urang. Ceuk cai banjir. Hayu buru urang kumpul di laut. Geus di laut mah tanaga urang bakal beuki gede da leuwih rea. Hayu, cai banjir nu ambek ngabring maluru ka laut. Di sapanjang wahangan nu kaliwatan, maranehna teu poho ngaruksak pakaya jelema. Sasatoan, imah, mobil, motor, jeung sagala rupa pakaya jelema dikeueum. Anu hampang mah malah dibawa sakalian.
jalma-jalma pahibut nyelametkeun diri jeung pakaianna. Cai banjir anu asalna ti sababaraha wahangan geus karumpul di laut. Maranehna terus susurakan, teu daek cicing. Ayeuna mah maranehna geus robah jadi cai laut. Hayu ayeuna mah urang gempur babarengan. Berebet maranehna muru ka sisi. Ke heula, sabar atuh lur, ceuk baturna bari ngenyang cai laut anu rek ka sisi. Atuh anu keur lumpat ka sisi teh balik deui ka tengah da ditarik. Ngadagoan naon deui ari ente, ceuk cai laut nu tadi lumpat ka sisi teh. Urang dagoan dulur urang nu dikutub, maranehna masih keneh aya nu mangrupa es, can jadi cai kabeh. Ke dagoan sakedeung mah. Lamun nyerang jeung manehna mah, urang pasti menang. Pasti bisa ngancurkeun kahirupan jalma sakabehna, ceuk cai laut anu sabar. Teu sabar urang mah nungguan dulur nu ti kutub, rek nyerbu ayeuna bae. Berebet cai laut nu teu sabar teh lumpat deui ka sisi rek hanjat ka darat. Unggal geus rek tepi ka sisi, manehna balik deui ka tengah da dikenyang ku baturna nu sabar keneh. Tah barudak, tiba heula tepi ka ayeuna cai laut teh hayoh bae ka sisi ka tengah, ka sisi ka tengah. Cai laut nu lulumpatan ciga kitu teh, tah eta sok disebutna ombak. Tah kitu sasakala ombak teh nya, mudah-mudahan hideep tiasa nyangking naon wae nilai-nilai atawa ajen inajen anu tiasa kacandak tina ieu dongeng. Naon manfaatna, naon saran anu tiasa dicandak tina ieu dongeng, kumaha unsur-unsurna, tangke baris dipadungdengkeun sareng rerencangan anu sanesna. Tah kitu sasakala ombak teh nya, mudah-mudahan hideep tiasa nyangking naon wae nilai-nilai atawa ajen inajen anu tiasa kacandak tina ieu dongeng. Naon manfaatna, naon saran anu tiasa dicandak tina ieu dongeng, kumaha unsur-unsurna, tangke baris dipadungdengkeun sareng rerencangan anu sanesna. Tah sakitu panginten ngeunaan dongeng sasakala ombak. Mudah-mudahan hideep janten langkung sumanget. Engke nalika di akhir pikeun midangkeun salah sahiji dongeng anu dipilih ku hideep. Cekap sakitu ti ibu dina lawungan dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.